sebenarnya mah aing teh butuh nama butuh. Tak kamu kerbutuh gitu. Udah pemajikan ieu teh aing mun curhat mata tadi teh aing teh dicarekan ku pamajikan mata kaina kadegenan. Emang takkan aturan penting aing mah muat duit teh ka ieu mah. Iya. Ieu we atuh. Udah ieu mah maneh maksanya. Aing ku aing dicopot nu 1 juta. Tapi omat ulah apalin pamajikan aing. Heh, gawenahan mana nyumput di dia? Tuman geus diajar ngabohong ka aing. Yap ilu nyebutkeun menang nyaloan mana itu tinggal menang hinjom ti kosita. Aing mah cicing Mani mana cengarang aing. Mani bawa. Ya teh mun itu parurun kieu. Bagian masak. Meni begitu purun. Da palingan. Da minyak nage ya. Gas beak. Beas beak deui. Pecin beak, reko beak, gula beak. Ya rek kumaha cara masakna? Tapi rek mau saya walu. Ampun, teuing. Sudah boroning jang meuli beas. Jang meuli gula pecin ge eueuh. Da pagawean hees ulin. Nah kumaha pipikiran aing mah teu ngarti. Kek. Nah ka mana jang mananya? Ku aing jang males ah. Kudu di tangan ieu mah jalma, tadi tangan mah kangeunahan teuing atuh. Terus puguh sagala beak di imah. aing diisuk keluar mah ieu teh. Nana sok bingung aing naikin di ka mana? Da usaha ge hanteu. Ngajedog di imam ni liur. Karage beunta. Beuh. Ayus baceo pamajikan. Aing bingung ieu teh. Teuing kumaha tuh nya? Nah, cicing we heula di dia aing, mangke we. Elik masuk aya. Kela. Oh itu tuh salaki aing tuh. Ah tuman, kudu diwarah. Sampo daun boleh. Heh, aing maneh ku aing di tangan tidak tadi. Mana duit atuh? Lagawean teh ulin hees. Beak sagala beak Aisyah ngajedog. Naon gawe di kitu anu unggal poe. Pan ieu ge naik usaha pan eueuh neangan pi usahaeuna ge meuli lieur. Aing meuni soak aing mah. Cing eling atuh nya ih. Sia anu teh eling mah pagawean teh ngajedog kitu jeung kitu. Hih, meni bosen aing mah neuleuna. Bosen teu cara ge baheula meuni dikokopan we aing teh we di udag. Ayeuna bosen. Da lain teu daek usaha atuh nya pan hese eueuh geus sabaraha kali ka ditu ka dieu ge nu narima. Lieur. Teu urang kudu kumaha tuh ayeuna. Pata apal baheula mah sugan teh maneh teh anak nu beunghar anu loba pakaiana. Ai heug teh pagawean ngajedog boroning hayang gawe. Jih, ai nyai, pana abah heula geus ngomong. Nyai teh harta hiji-hijina. Ama teu boga dina naon selain teh nyai. Nah geuning ayeuna jadi bet kitu. Teu ngarti amat. Geus pokona mah aing mah teu hayang apal. Pokona mah jor yang neangan duit. Neangan jang meuli beas, neangan jang meuli skincare, neangan jang meuli pewangi. Da embung beureun mun urang curumut biu kelek. Baju barau hanyir. Pokona mah urang mah teu apal. Teu hayang apal lah. Jug kabur neangan duit. Bosan aing pikiran lain. Aing pamajikan beberowekanna mun salabatan gaangkat cicak. Anjing meuni kaneng kana ceulina geunan. Ya bau awak mah najis teuing aing ge. Ada ikut pedawara ada bodas bersih gelis. Aing kudu ka mana neangan duitnya. Yang gitu ya lah kumangke lah. Kumaha ya cara neangan duit ya. We da ya teh. Oh aing yeun. Bener boga panas pisan. Diambil kana hulu. Cuma aing teh diangin sabaraha poe ge. Oh sampo-sampo acan aing di imah tuh da. Gimana lah aing lah.
Karena di dia mah nyaman. Yuk di dia mah. Terlalat lili anjing nyangan duit dia kumawe. Jelas carana. Anjir. Namanya gawe di mana ya, Sep? Pasti Pak dong. Oh sih, Pak. Atau si ada gang duit kunyuk. Iya dong, karena saya mah loba duit. Jadi didagangkeun. Duit batur kunyuk. Kajen teuing batu gini penting mah loba. Ya. Hah? Asia. Di dia lo nu nginjem. Loba kantor pinjem kemarin aing. Tur nginjem. Pinjem dong. Tai peminjam pertama sekitar dari seberapa mana? Pinjam pertama mah 1 juta biasa nama. Juta. Heeh. Lah jaminan no. Bebas jaminan mah. Yang penting aya tanda pengenal. Gaya mana euy atuh di Kosipa mah aya mah keren gitu anjir. Iya dong. Lah da aing agoda euy aing mah. Erek. Moal aing mah nginjem kanu kitu mah euy. Ji, nah. Bungana sia mah. Ringan di aing mah. Lamun tina 1 juta jadi sabaraha? Dina 1 juta teh paling naik saeutik. Paling jadi 1.400.000. Anjir. Gede-gede ting bungana Kalau tingkat tuh. Tugas pugus orang obatin lagi 600. Aing ngan mau 400.000. Ya Yosep. Bejakeun kadunungan nyane. Montong sok gede-gede teuing aing mah bati teh. Da batur genan anjir. Hese usaha teh ripuh. Yo, serangan mah ayeuna heueuh nu ngidar duit tiga aing. Angger di jalan teh kudu madang. Meureun da lapar. Ayeuna can ngagaji eta karyawan. Kumahan? Da kabeh kudu maradang. Merupakan teh capek aing ngidar. Capek. Oh atuh. Lamun sok jadi baperan gitu aing piragenan mengungkapkan inspirasi dan ieu we unak-unak urang. Emosi tuh da aing mah. Iya. Naon? Ya teh aing kan geus teu ngidar heuh tuh coba cuaca panas menterang anjir. Aya jam saurangan deui ya rek. Aing mah Sep. Teu kagoda aing kudu kitu mah. Ye, gawat ya geus erek. Kagok ya aing saurang deui teu ngidar. Ai sabenerna mah aing teh butuhna mah butuh. Tah komo keur butuh kitu. Ada pemajikan ieu teh aing mun curhat mah tadi teh aing teh dicarekan ku pamajikan mah teh kaina ka dieu genan. Emang takan aturan penting ayeuna moal duit teh ka ieu mah. Iya. Ieu we atuh. Da ieu mah maneh maksanya. Aing ku aing dicopot nu 1 juta. Tapi omat ulah apalin pamajikan aing. Moal tenang, penting setoran lancar. Tapi ulangan lagi ka imah. Moal ai setoran lancar mah tuh. Di saya nyin pertemuan tadi dia we unggal lagi maneh ka aing. Heeh, ade. Nya. Meureun unggal burit teuing ka dieu nya. Heeh, unggal burit bae itu biasa. Siap atuh. Nya pan aing ngalah duit meureun. Heeh. Kalau bayar sabaraha sapoe teh? Sapoe teh 50. 50.000. Bisa gampang. Ieu we tuh. Potongannya sabaraha? Potongan teh tabungan 150, admin 50, jadi 200. Oh, tabungan itu 150 mah. Heeh. Ini situ bae lah. We, Heeh sok. Naon aing kudu mere naon ya? KTP atuh. KTP. Ribu nah tulis ya. Berarti kata di mana ada 800 nya? Heeh. Ya, Ini KTP-na. gitu saja mungkin. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 berarti aing mimiti mayar ya. Besok. Isuk. Heeh. Ke jam saktian dewe nya. Heeh, coba terus dulu kan. Di uang sengklek gitu. Yo omat sama Yosep ulah apalin pamajikan aing. Moal tenang, penting lancar jeung aing mah. Rahasia terjaga. Kade wae da maneh mah bisi rumah dendam ka aing geuning montong. Aing rudet kena ceuli aing masa kabing yo. Moal tenang jeung aing mah. Pira ku kabalad kitu aing. Bisa tuh ya ditampa duitna ku aing nya. Heeh.
Saya ngidar oh udah geus lihat tuh. Ya aing Balik deui nang. balik anu. Jadi juga tuh. Nuhun, Sep. Heeh, Dik, ade. Makin lancar setorana. Heeh. Percaya Pak aing aya jang modal usaha sia mah. Heeh, atuh. Nya. Sama benernya saling menguntungkan cak aing gitu kudu ngindar jauh nya Ya Pak Allah aing. atuh. Nah, kaciri cenah banget na. Tuh aing kerung sing ya. Sep nuhun nya. Oh, Harjum. Hiji, dua, tilu, opat, lima, genep, tujuh, delapan. Aing balik kayak nama. Bisa happy di rumah. Pemajikan aing bager pasti. Bobo. Tilu, opat, lima, genep, tujuh, delapan. Ku aing dibikin sore berarti ku aing dapat 200.000 saja bayar dikasih Yosep na. Jeung aing hayang udut. Gak beja nama. Ulah menang nginjem udah mau waras ya mah. Ayo naon jika nu bunga kitu kan. Jika nu jongjon bae. Nya atuh yo. Tadi pan kali itu teh usaha terus si Wantur ngajual sampo ku atuh di caloan pan meunang teh. Aya duit nih cek agenan cicing santet tong sok ayeuna utik-utik baca utik-utik ngamuk da celi uing bisa rabing atuh nya. Yo. Manya nyaloan meni lepikeun kalau baki duit tah. Udah sampun lagi satu atuh Wantur nagenan. Apa mah Wantur mah beunghar. Erek moal ieu. Ih, nya erek-erek wae atuh giliran duit mangan urang teh sieun mah ieu duit teh sieun menang injel. Urang teh kabita nginjem makanan itu patut mah. Nu juga kosipa. Heeh. Tuh, urang teh kabita. Kan jika tetangga tuh ditagih nyumput urang mah enggung kayak gitu mah. Tong sok disarwakeun jeung tatangga atuh pan mata urang teh baheula teu boga duit kenan pungjang injem atuh nya. Tapi bener dia teh menang nyaloan. Bener itu Wantur. Nu Wantur apa tuh Wantur? Nya apa eta tah? Nu loba kebona teh ya. Heeh ya, ini geus segera masak. Lapar. Ya geus atuh. Pokoknya ieu mah menang nyaloan ya, ieu menang injem. Ieu mah gampang hafal. Nya, ya urang ge dia we ya nya. Ya, sok. Lumayan. Keur harare saya duit teh meunang duit nu bareureum kieu. Pan aya jang shopping ka Jogja. Geus balanja heula. Aing standby di tempat. Bagian nungguan si Yosep. Taran hiji aing kudu lancar ini. Iya sebelum itu nggak? Keluar paling gitu. Saya gusti tadi. Buat ya aing rusuh bagian. Buat aing meni tangginas di sana bagian agen teh siapa? Ya buat ya. Ya. Awas ya kata iman aing mah. Heeh. Ah, Bisa. banyak sekalinya. Heeh. Yuk. Yang muatah itu. Kejar target Ayo juga tuh. Balik dewa. Natas di mana? Guys di balong. Ini juga bunga gitu. Aduh, meni sareng ieu teh masakan. Lapar. Tuh, pakai duit kemari. Ah, itu atunya masak pan pugu salah kita betah di imah lain dia datang ka imah dengan kejo. Ah, tuh pirang sakit tuh. Gara neangan deui. Sok Duit ngaleun nagas kita. ya, pakai beli skincare yang 400.000 aku mah. Sama ni motang membeli skincare segala geus jang kejo ceteh. Ih, apa sayang meureun nu pamajikan geulis teh ih. Emangna pamajikan geulis teh kudu make modal? Udah ulah kitu-kitu teuing aya jang madang we jang skincare aya aing mah teu ngarti. Nya sabodo teuing naon gunana buka salaki aku nih. Cek
Buat apa ya? Geus dahan yang ada duitnya. Oh. Aing ieu kumaha lieur. Mang paling duit nu kemarin nu 200 teh ku aing dipake mayar hutang dikasih Ahmad. Isuk bagian si Yosep aing setoran kadua. Kumaha ieu nya? Aing kudu bisa ngolok ka pamajikan ieu mah minjem 50.000 ieu. Geus ke tenangkeun heula hate kudu hasil ieu mah. Pasti si Yosep mah dalak-dak aing mun teu dibayar TKI mah kedatang deui. Ampun teh. Nyek. Naon? Geura. Naon ieu baru. Begituan. Ya. Erek eta tuh minjem heula duit 50.000 mah. Pinjam duit. Pinjam duit di mana? Kan kamar geus dipake duit mah pake mayar listrik. Dibejakan kurang pakai meuli skincare geus 400. Geus BAKB nya. Nya geus beak. Nah emang lu bener duit tadi mana sih? Heueuh pantiwa entur ladang ngajual sampo nyaloan. Nya nu mata geus tong dibahas-bahas atuh. Nya geus beak deui eta duit kakarakeun Nya geus sapoe. beak. Mun juga nu teu ikhlas kitu. Ah butuh 50.000 atuh heula ye. Wah. Aing mah tuh butuh pisan Usaha itu. Erek meuli itu tuh. Jang bibit lauk itu kan orang erek melak lauk. Ai eueuh kudu mere naon? Itunya itu Mang Ahmad cenah cek Mang Ahmad teh itunya balong pelakan lauk. Ih, sabarata aing urang teu apal-apal ah. Geus atuh ka jeuna. Teu meunang deui kumaha atuh nya ieu. Lihat sorangan ieu mah. Ka mana? Duh, poe ayeuna berarti aing ulah nepikeun ka panggijeng si Yosep Moal balik da aing eueuh duitna geunang. Nyumput aing malah. Balik ieu mah nyumput aing. Ya kemana di si Jiwang aing mah. Ditungguan aing mending geus bea kopi 2 gelas. Wah, campur kana teh mana kieu carana mah dah bodo amat anjing. Ayo kieu carana mah kesel. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Salam. Kumaha? Ajuangna ya. Oh, teu aya, mana oge peryogi naon? Iya teh abi teh bade nagihan teh. Lagi naon? Apa nambut ka abi? Ah, salah jalmi panginten. Tah tingali teh tuh diseratkeun ku abi tanggal penginjamanna. Ih, geuning teh nyarios ka abi nambut acis, salah jalmi panginten si Amah. Bener teh tuh alamatna tah identitasna diseratkeun. Buka atuh da teu terang. Abi mah teu terang mah naon? Duh, kumatnya teh lamun misalkan ajuangna aya atuh bayana piwarang segera dilunasi gitu. Oh, mun ke 200 kan ya, ke upami jalmi ngatos dongkap. Mun ke abi rada sorean deui ka dieu deui. Mohon mangga. Mun ayo teh. Mangga. Nya, cek aing ge naon? Berarti duit kamari teh lain ti wantur ieu. Dasar geus diajar ngabohong ka aing tah. Ah, kudu diteangan ieu mah. Tuman geus diajar ngabohong ka aing. Lah nyumput di mana jalma teh? Salah. Jika eta geuning jalma teh. Oh, eta tah. Gawe naon mana nyumput di dieu? Tuman geus diajar ngabohong ka aing. Yap ilu nyebutkeun menang nyaloan mana itu tinggal menang minjem ti kosita. Yap mandi bekeling sia teh. Atuh nyi aduh aing mah ih cicing. Tira kemarin saya ngabohong. Oh, nu ngajarkeun ngabohong. Aing mah cicing. Mani, mana teh ngareeling? Mani, bawa sia teh ngabohong ka
ayo mah dasar. Aing